Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Urang hadarahullah supados berkah ilmuna ka para musannifu kitab naon teh Al-Arba'in Nawawi silah radhiyallahu bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa awliya'i wa sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan larul musannifu kitab Al-Arba'in Nawawi Syanawi Al-Bantani Al-Jawi usuli maupun masih silatihim uson ila ruhi Syabul Qari Al-Jilani uson ila ruhi Sayyidina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum uson ila ruhi Bapi Barbar Zaman bin Aki Jamil uson ila ruhi Kiai Haji Adang Badruddin bin Kiai Haji Acetap Sunji uson ila ruhi Kiai Haji Ndanawi bin Kiai Haji Syafi'i uson laruhi Abu Ya Uci Turtusi bin Abu Yadimiyati uson laruhi Abu Yadimiyati uson laruhi Muhammad Bagus Bakri uson laruhi Mama Ijudin bin Mama Su'eb usul maupun masih silati wa mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa muslimat al ahya'i minhum wal amat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun kana pangaosan kitab salajengna urang logatan anu teu acan aya logatan upami abdi saladina logatanana mangga lereskeun ieu mah sanes bade menggurui tapi urang belajar sasarengan. Halaman 2 hiji lamun aya kitabna anu sapertos abdi matan Al hadisus sabi'u ari eta hadis as-sabi'u anu ka-7 ya hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Katampiti Abu Ruqayyah Tamim bani Ausin nyatana Syekh Tamim ibnu Aus Ad-Dari anu bangsat Ad-Dari. Radiya muga-muga mikaridho sah Allah Gusti Allah anhu kaya ibnu an Abi Ruqayyah teu kaya Abu Ruqayyah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sar Abu Ruqayyah kana yen sanyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adinu kana basa adinu ari agama anasihatu eta nasehat eta pepeling eta papatah kulna ngucap abdi sadaya liman kajama qala ngadawuh Kanjeng Nabi lillahi ka Gusti Allah wali kitabihi jeung kana kitabna Allah wali rasulihi jeung ka utusan Allah wali aimmatil muslimina jeung ka pirang-pirang imamna pirang-pirang jalma nu Islam wa ammatihim jeung ka saumumna pirang-pirang jalma nu ieu Islam. Rawa ngariwayatkeun hu kana ieu hadis saha Muslimun Imam Muslim gitu. Al hadisu ari eta hadis as-saminu anu kadalapan ya hadis takdiruhu huwa hadisu as-saminu. Ani bani Umar katampi ti Syekh bin Umar rodiya asana rodiwa tukeurkeun wana kana iya elatna tu kasos sameh huruf iya jadi rodiya muga-muga mikaridho sawal Gusti Allah anhuma ka iya Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yen sanyanyana Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sauri Ibnu Umar qala eta ngadawuh ya Kanjeng Rasul umirtu kana basa umirtu. Saur Kanjeng Nabi umirtu diparentah kaula an uqatila kana yen merangan kaula annasa ka jalma-jalma. Kaula diparentah merangan ka jalma-jalma hatta yashhadu sahingga nyaksi itu si jalma annala ilaha kana yen sanyanyana teu aya di pangeran anu wajib diibadahan illallahu angin Gusti Allah wa hatta yashhadu takdiruhu jeung sanjeng sahingga nyaksi tu jama-jama atawa nepi ka nyaksi tu jama-jama anna Muhammadan kana yen sanyanyana Kanjeng Nabi Muhammad teh Rasulullahi eta utusan Allah. Wa yuqimu jeung sahingga nyaksi itu si jalma atawa yuqimu jeung ngadegkeun itu si jalma as-sholata kana salat
wa yu'tu jeung ngaluarkeun itu jalma-jalma az-zakata kana zakat. Fa idza fa'alu tuluy di mana-mana migawe si jalma zalika kana itu anu kabeh asomu mangka ngaraksa kaula. Asomu mangka ngaraksa itu jalma-jalma minni ti kaula dima ahum kana getihna itu jalma-jalma. Wa amwalahum jeung kana pirang-pirang hartana itu jalma-jalma illa bihaqqil islami kecuali pikeun hakna agama Islam. Wa hisabuhum jeung ari perhitunganana itu jalma-jalma Allahi taala eta tetep ka Gusti Allah taala. Rawa ngariwayatkeun hu kana ieu hadis saha al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Al hadisu ari eta hadis atasiu anu kasalapan ieu hadis. An Abi Hurairah katampi ti Abu Hurairah. Ani Bani Rahman di Bani Sahrin nyatana Abdurrahman bin Sahrin radhiya muga-muga mikarido saha Allah Gusti Allah anhu kaya Abu Hurairah. Qala ngadawuh ya Abu Hurairah sami'atu kana basa sami'atu. Surah Abu Hurairah sami'atu nguping kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka utusan Allah sallallahu alaihi wasallam nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu bari anu ngucap ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma kana basa ma kana perkara naon bae nah haetu anu geus nyegah kaula kum ka aranjeun kabeh anhu kana itu ma pajtanibu maka kudu ngajauhan aranjeun kabeh hu kana eta ma wa ma jeung kana perkara naon bae saur Kanjeng Nabi amartu anu geus marentah kaula kum ka aranjeun kabeh bihi kana eta ma fatu mangka kudu nekanan atau kudu migawe aranjeun kabeh minhu kana eta ma. Maka naon bae perkara istatotum anu kawasa aranjeun kabeh kana eta emma. Pain nama ahlaka maka pastina cilaka. Saha alladina jama-jama min qablikum anu tetep ieu jama-jama teh sameme aranjeun kabeh. Kasratu masailihim ku sabab loba pertanyaan anu itu jama-jama. Henteu percaya loba pertanyaan. Kula marentah kieu, marentah kitu. Jadi nabi-nabi nu terdahulu merentah kitu loba pertanyaan. Waqtilapuhum jeung nyulayaan itu jalma-jalma alal anbiya ihim ka pirang-pirang nabina itu jalma-jalma. Jadi carilah ka jalma-jalma nu loba pertanyaan ka Kanjeng Nabi teu kieu naon ieu kunaon kieu jeung nyulayaan deui mehna teh ka para nabi terdahulu lobana cilaka. Pastina cilaka. Rawa ngariwayatkeun hu kana ieu hadis saha al-Bukhari atau Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Al hadisu ari ieu hadis al asyiru anu ka-10na. Sakitu nya an Abi Hurairah wallahu a'lam bissawab.